Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sampurasun. Salam kawargian. Pada dulu sadayana alhamdulillah dina dinten ayeuna di paparinan kesehatan sadayana panginten dina dinten Minggon barokah rupina Minggon ceria. Nyata dina olahraga panginten botram di kebon atanapi panginten balak kecerakan botram di kebon pikeun ngaraketkeun kawargian di antawisna aya sababaraha paguron panginten di pengembangan paguron Langlang Buana anu tos meliputi 3 desa aya teh Desa Cikande, Desa Bojong Halang sareng Desa Jaya Mekar katut desa anu sanesna oge mugia tiasa janten motivasi kawargi-wargi sadayana hayu urang kawitan ti ayeuna tangtosna panginten upami teu ku urang-urang seni atanapi warisan ieu bade kusaha deui dikembangkeun sareng dimumule. Da kumari kitu dina olahraga ieu panginten ngangkat potensi anu aya di wilayahna masing-masing kanggo naon teh panginten ngaraketkeun duduluran ulah dugikakeun poho kana Purwadaksi, poho kana jati diri bahwa urang teh geuninganan boga warisan anu sakitu melimpahna contona di lemah cai urang. Nah, di antawisna ieu katinggal panginten balak kecerakan alhamdulillah kitu nya. Keksanaos panginten saaya-aya tatapa-tapa mugia ieu oge panginten simkuring umajak oge sareng miharep ka para pupuhu pemangku kebijakan, pemangku panginten kekuasaan nyuhunkeun sanes nyuhunkeun artos ari abi mah nyuhunkeun perhatosan. Ari artos mah tiasa dibatasi, ari perhatosan mah mangga kumaha ikhlasna. Kantun ieu panginten warisan leluhur anu aya di urang teh bade dikumahakeun. Da upami henteu dimomole, henteu diangkat ti ayeuna hawatos ka payuna murang kalih urang. Panginten kitu ti simkuring samentawis salajengna engkeun bade diselenggarakeun oge ka Padepokan. Kapihatur hapunten anu kasuhun sampurasun. Salam kawargian. Di forum Bae eta mah. Ieu kangge ieu tilam nasi lah urang ngaliwat di dieu di gulung. Ale. Pengalaman. Ieu orek. Ada di belakang. Lagi dua dah, tadi di gubung.